sahabat CS di mana we ayana. Kembali lagi bersama channel Lokalitas bersama Simkuring Elang jeung kita dah kasihan Simkuring dina segmen naon ki? Lokal misting. Naon we itu lokal misting teh kontenna ki? Jadi lokal misting teh urang misalnya ieu kan uang walinten. Tah ayeuna urang nganuhunkeun. Jadi ayeuna mah sudah nganuhunkeun bae. Minimal urang teh ingat-ingat kanu nyawa teh. Jadi ngahaturkeun nuhun ka patani ayeuna mah konsepna gitu jeung ieu nyana misting. Kana sarantang, Ieu mah rantang. Misting mah kadahna nu alit teh. omon. Janten ini adalah misting buhun tina aluminium. Hartosna karuhun urang teh tos. Wah, luar biasa. Tos mengenal peradaban. Aman tina virus eta ieu mah. Ku aluminium mah. Oh, kan aluminium foil sok dianggo geuningan. Nah, ieu mah heuras aluminium foil lain foil ieu mah. Ame asa. Pokoknya mah pantengin terus. Yuk, lakuy. Yuki. Dina nganuhunkeun acara nganuhunkeun ieu hayu ayeuna mah urang tepangan patanina urang ungkapnya ayeuna mah kumaha anjeunna salami ieu tah urang ngasaukur ngarasakeun wungkul tuang habak tapi can pernah nganuhunkeun ka patani Eta leres. anu teh isuk tidur teh nepikeun ka sore tempat teh tuluy macul nya ieu kumaha di mana nya tapi na Si abahna tukang resan. Mana? Kali itu urang wawancara wae nya. Itu yuk Ampurasun mah. A few moments later. nah bah kieu maksud teh abdi ka dieu teh nya ngahaja abdi ngaranggo pangsi kan kapungkur mah di sawah teh ngaranggo pangsinya pangsi oh tah enak mah tibaralik bah nu di sawah teh teu nganggo pangsi Oh, batik. ari nu di kota nganggo pangsi tah kedahna mah ya mun aya mah nya Nya, aduh. mun aya mah nyanak ke pangsina. Nah kieu bari ngobrol we mah nya resep kana bako. Kana bako resep. Wah, urang ngabako heula atuh kieu mah. Kenalkeun heula bari ngenalkeun ngantosan ieu nya ngenalkeun. Tah Simkuring ge Dadang. Ya, Di lokalitas Wah, nu di Batu Karut. Nah, ieu Elang, ieu Kang Elang ieu. Elang tah. Abdi ge Abdi saha? abdi ngenalkeun abdi Bapak Rukmana. Bapak Rukmana. Tuh. Guys. Jadi Bapak saha? Bapak mah Bapak Sukma. Bapak Sukma. Aduh, alhamdulillah. Ieu nami-nami Sunda hungkul tuh tinggal. Bapak Sukma, Bapak Rukmana, Dadang, Elang. Elang Sunda gitu. Elang Sunda, Erlangga. Oh. Eta mah namanya. Nya leres. Nah, Kan ulah ngangge Sucipto we. Jawa. Dok aya tah urang ngaliting heula. Tiasa ngalitingna bah? Biasa. Abi nu sok, tibalik sok, berarti. Abi nu Abah heula. Mangga abah Ngarasan bako ieu emang Ieu teh bako teh si manis. si madu. si Madu. Oh, tembakau iris. Mau dibalikeunna jadi siri. Tembakau si Madu. Sina. Ki can di endorse tong maka Oh, can disebut. dienor nya lawaka nya. Tuh ieu oge lain bea cukau Naon? Beasiswa. Temcap go. Wah, pokoknya mah ieu seneng sekali. Nah, ieu bah. Oh, abah. Banyak eta jarum ai ieu bako atuh. Abah. Si manis. Abi mah teu tiasa Lebihan ngalinting. heula atuh. Patida. Urang sunat teh bisa ngalinting. Nah, ajarkeun, Bang. berarti kan Cik, kumaha salah satu Lamun lamun rokok balarodas tos mahal. Ya malikna kanu kieu digana aya tukang ngarokok mah da di pirarang riren oge teu tiasa. Teu tiasa. Jadi ieu mah
bako Garut daun kawung Cicalengka, bako Nurut daun kawung mentah. Eta. Aduh, Kumaha bete? Bako Garut daun kawung Cicalengka, bako Nurut daun kawung mentah. Eta Slogan Patani sagala nah. menta. Nah, eta hari abdi mah udun nyanu cadu meuli. harus bisa. Aduh. Tim kering mana nya? Katuy. Cik ngabian bari diajar Pak Abi ah. Tuh, Diajar ngalinting Pak. cara ngalinting. Kumaha? Enak ring bako Garut mah duh. Jadi enak deui bah insyaallah. Encan sah jeung urang Sundana lamun teh can ngalinting gitu Bang. Iya, tuh. Ah kursus abi bah. Nya. Sederhana sosok Patani ditinggal tuh guys. Untuk ukur orang bisa menikmati nasina doang ya. Iya. Tapi teu ninggal jasa-jasa aranjeuna Kada apa perjuangan tuh. Eta ngame teu nyapirakeun kana sangunya bah. Lumawi abi mah nyerang ti nyalah ti istilah nama non Ngora. ngora duwi ka ajeuna terang pait peuheurna nyerang teh. Tapi didongengkeun wae bah. Ayeuna teu aya wae sa dapur kan di ayuman di tangan di ulah Yalah, sadapur teh sakumaha? Sadapur teh sakieu sakieu. sagunuk Oh, ieu teh nyebatna sadapur. Sadapur. Aduh, geuningan. Sadapur gitu bah. sadapur. Lain teh di bumi wae ning dapur teh nya. Di sabah oge aya dapur ah. Berarti sabriji dapur. Nah, teh maya Mbah, teruskeun. Mawi upami keun ai hama bangsa anu tos ieu mah Tos biasa. hama datang-datangan mah gitu nya hama anu tos biasa matuh aya di Serang, wilayah Simut, Beurit, Keong. Tah ieu anu hama anu silahna mah non teu ngarasakeun perjuangan anu tani anu nyerang. Sok ayeuna putus ageng pare saageng kitu. Tiba-tiba aya anu moro. Nu nganyingan hama anu paling asa ieu nama teu ngaraoskeun gitulah. Hama eta sampai karipu Patani modal. Tuluy karisok. Menang urang nak-nak nek-nek ti alit teh. Ari tos agung diraruksa. Jadi ieu mah si sadapuran-sadapuran ieu teh dina nanengna pisan ya, Bang. Naneng ne matak lenang jukutna. Alah, Aya jukut. Aya jukut sagagang ditaruk pan, dicabut. Bersihan. Tuh nya tingali geus syarat akan nilai ya geus dibesarkan teh seperti anak sendiri we nya Bang nya. Nya teu beda ti ngukut budak. Tuh, dangukeun. Ayeuna tina makanan. Nah, Makanan pare nya. Pare upami dibandingkeun sami sareng jalmi. Makanan pare ayeuna mah pupuk. Cekap ku area unggul. Eta teh pupuk teh silana mah duwi ka 3 rupi pupuk teh. Korea, Poska, terus TSP. Jadi kamu masa pertumbuhan mah eta teh makanan eta teh utama pisan kamu pare teh nya Masa pertemuan teh saprosa geung sageung kieu masa pertumbuhan eta. Eta upami di manusia mah nutrisi si parena. sapatos susu bangsa nu kitu. Tadina pare ge sami. Sami nya Aya nutrisi kedah aya sajabiti makanan anu pokok teh gitu. Terus dina obat-obatan sami. tangan hanya kana teh kieu Bah, hanya kana teh. Kan eta teh obat. nganggo di obatnya ieu teh. Di nutrisi lah. Nganggo vitamin nganggo naon sebagainya. Kan hanya di urang aya posyandu jang ieu. Jang pare posyanduna kan namun tadi teh cek abah mah jiga ngukut budak. Ya budak. Tah ayo budak setiap sabulan sakali merenya. Nya. Aya petugas posyandu ieu nya gitu nu ditimbang dipasipan vitamin naon sebagainya mun budak. Tah ari nu kieu sok aya atuh nepi ku nyalira wae. Sakedahna mah nya sakedahna ya sami. Kanggo pertumbuhan balita oge gitu nya aya posyandu. Sakedahna mah dina pertanian mah aya penyuluh. Sakedahna. Sakedahna. Jadi setiap musim tanam
penyuluh teh ngontrol. Ya keluhan petani teh kumaha atau panyawat pare teh naon wae. Pan ai penyuluh kitu mah sakolahan apal ti obatenana. Ai mah petani pan kadang-kadang obat istilah nama upami dijami kanggo nyeri beuteung dipasihan nyeri mastaka pan teu keuna gitu. Ini kan penyuluh mah apal upami aya panyawat-panyawat teh gitu. Harusna mah tah minimal 3 bulan sakali mah lah aya penyuluhan, aya pengontrolan. Kami sareng posyandu. Karena teh ieu mah kaayang. Aya mana penyuluh kali. Jadi petani teh diantep we gitu. Ya dah. Tah ari ayeuna kan tadi mah ayeuna teh kusabab kesadaran kana vitamin nya, kesadaran kana nutrisi tentang sawah ieu. Ari ayeuna eta upami kapungkur kan ti kapungkur pancen abah mah nyawah teh tah upami kapungkur sateacan aya obat-obatan eta sok nganggo naon wae sawah teh ngawitan dilakukeunana taneuh gitu nganggo dangdaunan aduk domba dangdaunan enak seperti aya hama hileud atawa naon dangdaunan naon anu matak ieu dikucek dicairkeun. Terus mah di abah kapungkur mah teu aya semprotan. Nganggo sapu di kitu-kitu, di embrat-embrat gitu. Tah eta teh naon wae tah Sapertosnya daun surian, daun huni, anu papaitan lah. Papaitan kitu. Papaitan mah eta meureun kanggo hama. Gitu. Nah, berarti obatnya teh diurang-urang keneh nya. Ramuan tradisi Benten Mana apa? mah Lamun ejeng ramuan kapungkur gitu nganggo ejeng ramuan nu modern nya, kimiawi gitu nya. Hasil panenna saya mana, Bah? Saya nama Tebenten we tebenten. Kimia mah pan prosesna ge artinya campurana atau napi ieu takarana ge tos pas gitu ai. Model alami kan teu apa dosisna sakumaha tuh. Enten saya keneh ku kimia karena pertumbuhan mah. Tapi gitu. duka karena kualitas parena tah. Sami kualitas pare mah tergantung orang anu ngagunakeunana gitu. Boh pupuk, boh obat-obatan gitu. Nah, yeuna misalnya kieu kan kampungkur mah nyawah teh genep sasi. Sasi kapungkur mah. Tah ku obat ayeuna mah seolah-olah dirangsang beureunya gitu. Tah basia upami dokter obat rangsang. Dirangsang geus nya. Dirangsang jadi terehnya geunganana. 3 bulan terus kapanena. 3 bulan, tos setengahna. 3 bulan, 4 bulan lah. Lamun pare dirangsang, meureun patani dirantang. Dirantang eta. Eta kan patani ge kedah pertumbuhanna kedah kajamin. Tapi eta teh kieu pamedia emut-emutnya gitu. Kumaha? Mun emut-emut teh. Ayeuna pare teh dirangsang ngarah tereh badag gitu nya. Nah, terus misalnya kieu si beasna ya dituang ku urang teh. Urangna ngiring ka rangsang tereh ageng gitu. Itu. Henteu. Biasa. Tereh agengan panginten aya nami-nami bahan pokok mah otomatis bahan pokok mah makanan utamanya sangu itu. Pare. Enten upami makanan-makanan anu luar ti pare mah kirang kakiatan. Contohna model aya nu teu seneng kana sangu, kana roti kana benten. Nya ge lintuh cibuy. Itu Cibuy teh naon, Bah? Cibuy teh awak badag tanaga kurang. Punten kameramen, punten. Tah Di sensor aja nya. Nah, enak kieu bah. Tadi kan eta tentang parena. Cik tentang taneuh ye, tentang taneuhna. Kan tadi mah ninggal di bae ditu mah taneuh teh gararing. Jeung duka tah. Garing. Cik menurut Abah ya duanana ke saurang-saurangnya kualitas taneuh nu sae nu kumaha kanggo sawah. Anu baseuh. Cayan. Tah upami itu tuh nu garing mah kitu ning. Tinggal nu garing mah kan parena ge ieu we. Dina warnana kumaha cek Abah? Koneng parena.
Oh karena ningalina teh tina parena gitu. Oh neng. Nah, cek pamanak abah itu kumaha abah? Upami istilah nama di sawah mah tanu teh kedah ledok. Kedah ledok ulah istilah nama bantat tuas. Margi upami tanu tuas pemekaran akar kurang mesat. Upami istilah nama ledok akar teh kamu kemana-mana gitu nyebar si akar teh kan pertumbuhan teh cepet gitu. Upami nu teuas mah bade pupuk teu kaseseup terus pertumbuhan akar teu nyebar da garing teh gitu nu teuas. Nah teh anu ladok we tanu sama pareng. Ayeuna mah misalnya harapan abah kapungkur kapayun kumaha itu hoyong didugikeun tentang persawahan ieu teh tentang abah nyawah ieu nah harapan teh cik atuh naon teh mbeureun hargaan petani terus naon teh beas teh kumaha lah mangga abah saya saurang bah harapan abah kapayun pertanian ieu dina ngalestarikeun atapi memperjuangkeun tetep ieu sawah aya gitu. Ari kayong adi mah kieu nya upami aya nu pengunjung ke sawah tuh. Koyong teh ayeuna ada pengairan ka dieu. Oh, pengairan ka dieu nya. Supaya ulah garing kana kotakan. Janten ieu teh tak ada hujan berarti ieu mah. Ieu mah teh aya hujan, teh aya cai. Cai. Oh, berarti upami aya cai nu ngalir we nu teras. Cai ngalir upami teh ditu teras ka dieu aya cai pan raos. Cuma di ka setahun sekali nya, ayahnya setahun sekali nyawa. Nyawa teh setahun sekali da kemargi teh aya cai teh. Aya cai gitu. Nah, padahal mah ieu teh gunung teh aya bahnya. Caina ka marana. Wah holodo mah teu aya we. Aduh eta nah. Ieu kedah dipilari padahal mah abina tadi ninggal di teu teh aya tangkal caringin aya. Terus mata caina oge aya di luhur teh. Pindah teh ka daerah dieu gitu nya. Ieu PR berarti nya. PR nya. Keun sugan ke ka dangu usaha anu ieu lah nya. Harapan Bapak mah harapan Bapak anu kahiji sia mah lantaran ieu teh tanah hujan sing ti istilah nama Kementerian Pertanian kumaha carana sangkan panyawah ulah deui ka nyawah teh mung sataun ngan sakali atuh urang berusaha ngayakeun sumur bor kapayuna nya kalau istilah nama non lah ulah deui ka paretos ageng bade bekah cai teu aya pan lapur. Kahijina eta lah ngadamel sumur bor we kitu. Kaduana harapan Bapak kapayuna dina masalah pupuk. Ayeuna teh pupuk teh istilah nama sesah pisan didapat gitu. Bisa didapat ieu mah. Memang ieu teh anu ngagaduhan kartu mah disubsidi. Ngagaduhan kartu mah disubsidi. Sementara tempo petani ngabutuhkeun kadang-kadang pupuk kosong. Kadang-kadang non ayeuna bade meser istilah nama 2-30 kilo pan upami meser tebi. Padahal isina kalampogan. Tebi. Kahoyong Bapak mah lah kanggo petani urang aralit-alit ieu mah non istilahna teh usang melalui agen-agen atau napi kartu gitu dan Bapak teh meser teh aya weh di umum biasa nu biasa kalau di payun teh jadi kecuali upami anu dikedah disubsidi anu teu disubsidi teh pan bangsa petani besar tanaman kentang sarupi perusahaan ageng aya mulai tani kieu mah badai masar 30 hojab ya tapi kadang-kadang kos duwi ka itu kosong teu aya nah yang malah digampangkeun weh kanggo pupuk kanggo petani gitu lari ka habis sulit memperlah yang hayang menakan pupuk teh gitu kada
lebih gitu karena ada penyalur gitulah penyalur anu disubsidi nah di tiap-tiap desa harapan bapak tiap-tiap desa teh aya lah agen khusus penyalur ulah istilah nama di perkacamatan kan lebih kadang-kadang kok dugi ka itu anu dibutuhkan anu teu aya tah hoyong mah di tiap-tiap desa aya we lah agen penyalur kanggo ka petani gitu mudah-mudahan sulit susah itu kalau bieu ge pan ti Cibiuk keneng-keneng di Bojong Waru kadang-kadang ayeuna mah ku alim teh nya ku tebih teh meser kalampegan nya kapaksa meser anu istilahna nu disubsidi gitu enten istilahna modal petani teh janten langkung abot langkung ageng hasilan teu sapira nya bahnya nah tuh perbandingan sore hasil kumaha bah eta plus upami nyerang kasebatna teh nyerang nengah nu gaduh nama istilah nama nu batur da bapak ge nyerang ieu teh sadayana ge nengah eta serang nama nu batur gitu upami dibanding-banding antawisnya pengeluaran kanggo pemeliharaan padi atau napi pare sareng pendapatan tiap usun lamun seug tekar sangeureuh seueur lah murukeun terus mah kabagean ayeuna tina orea nya tina 2,5 enak tos 3.500 tina pas setengah tina 2.000 teteh tina 2.000 upami gaduh surat ieu teh nya sakitu ngan tebih meserna gitu anggar we ku ongkos sana ongkos mah anggar enak perbal deui ka 15.000 kan ongkos berarti mudah-mudahan kapayunanya kapayuna mah urang misalnya teh kumaha pupuk eta teh misalnya nyaoge misalnya urang ayeuna ku naon teh kurang usahakeun deui misalnya teh kudu saaya-aya karena kan meureun ieu oge taneuh oge adaptasi deui meureun ieu teh pami loba pupuk tehnya gitu. Nah, ini mah urang ngaguar anu kapengker bah. Saterang abah eta nu kapengker aya sababaraha jenis pupuk nu aya di ieu di sawah. Anu di sawah nu kanggo nyawah gitu misalnya. Ngawitan ieu satacan aya cacan di parean si sawah teh dikumahakeun heula gitu. Oh, masalah acara-acaranya ieu teknisnya di tuh di ieu di garing atau aya hujan mah cuy we teu digentos heula ku naon henteu berarti aya cai mah anggar ikan pokok utamana berarti cai we cai lain bade dibuyan bade anggar we aya cai mah kasebon nya eta cai sumber kahirupan tina cai ngahirupkeun ieu terus jadi bea jadi pare tina pare jadi bea anggo tuh ki mun dia mutannya urang nuang sangu sakitu enakna raosna geuning patanina mah geuning jauh ti sajahtera nya teu acan sejahtera padahal mah sakedah nama ari nu namina patani mah ngajual pare teh samakan sesatuang kedah nama geus misahkeun yang urang yang keluarga tah sesana baru diical kan gitu biasa namanya jadi ayeuna mah tiba ayeuna mah henteu da boro-boro geuningan tadi teh boro-boro ngesakeun jang tuang justru ayeuna mah dibrokeun sadayana Gusti meser deui beas kana sanes aduh ngeri kan eta teh kanggo naon tetehna kanggo modal di sawah amun teh kitu mah moal tuluy muter mata keuningnya aya istilah eta sangu teh seepkeun bisi nangis bener eta nangis teh lain kapungkur mah nangis teh meureun sanes parena panginten nya sanes beasna gitu tapi jasa araranjeuna ieu anu tos tulus gitu masihan naon istilahna bertani gitu ya dengan sakapeung gitu sakapeung abdi mah Pak terus terang ya sakapeung mah ninggal sangu teh main habek wae cukup ku bismillahan cukup kumaha da sebagainya teu ka emut ninggal perjuangan kieu na mah eta leres darah samaneh meuli teh samaneh meuli
tadi teh rasa maneh meuli jadi teu apal kumaha macul lah ti enjing parebut cai kantor parebut cai Parebut Parebut eta nu parebut ya Allah. iya bae giliran ya Berarti eta PR urang sadayanya. tapi anehna teh kieu Pak ieu teh cai teh butuh sadayana henteu parese saena teh Teu. sa eta hatena teh saraina teh Jerman. jemar gitu terus beres teh dia si cai teh dialirkeun painten ka palimana gitu sauyunan tapi etana anu penting kuat keneh etanya batur mah dugi ka kumaha gitu Mangkana kitu. Aduh. tah abi teh kieu bahnya ka dieu teh sejak naon teh mun ceuk urang mah hatur nuhun terus nganuhunkeun gitu abah bapak terus ngemutan ka abi kana perjuangan bapak dugikeun ka abi raos tuang Tah. lagi ngasuk aya nu hayang ngahajar raos tuang di mana tuh di sawah dugikeun ka jadi wisata nya nah ngahajar raos tuang eta teh kumaha maksana raos tuang teh nah ningalikeun perjuangan batur atawa ngiring berbagi nah adanya urang tah ayeuna mah abi ka dieu teh painten abi sareng Kang Elang sareng rengan teh ka dieu teh maksad nganuhunkeun panginten ieu aya ala kadarna sakedik sama apa ieu ngan ari ageng mah henteu sanes berupa artos nya urang naon biasa ku abi dipasikeun jeung hasil eta enten dikaabahkeun gitu. Nah, tadi teh judulna raos tuang. Nah, ieu teh aya sedikit kopi naon wae teh. Mangga dibuka aya Tuh kopi, sama aya koneng, sama deui balik deui tuh aya tuangeunana aya aya nogna aya. tos saruang teh Kang. Atau tuangna emang tuh tah urang tuang deui bah. Wayahna. Wayahna ieu mah sakedik ewangan teh aya alas aya kana naon. Awe diparin-parin. Diparin sok bah. Sok bah sing eta. Ya. Jadi gitu guys, sahabat baraya dimanapun ayana panginten urang terus ngadangu keluh kesah patani teh kumaha nu mawi urang entong sakali-kali ngaleleh wodehkeun gitu karena petani gitu anjeunna nu ngabantosan urang dugikeun ka sagede kieu teh gitu aya jasa araranjeunna nya panginten gitu nya kieu mangka ayo sami-sami reng-rengan di mana wae ayana urang naon sih nah sejenah hatur nuhunkeun ka araranjeunna dengan jangan menyanyiakan apa yang kita dapat seperti eta kitu nya Dia tong ditinggal ageng alitna. Oh, kitu nya. Ya urang sasarengan ieu mah. Mangga ieu nyangakeun bah segala sukses di hungkul sebagai seremoninya bah hatur nuhun jejak aman heula. Nah, nuhun bahnya. jazakumullah khairan katsiran Amin, hatur nuhun sok mangga. gitu Ya, mangga. pokoknya baraya sadayana pantengin terus lokalitas dina segmen lokal misting. Oke, kita akan ngahatur nuhunkeun ka orang-orang yang berjasa di kehidupan kita anu tentuna urang poho ka ajeuna gitu salah sawiusna utara kasorot lah gitu. Pokoknya pantengin terus lokalitas bersama saya Elang dan Dadang. Ki Dadang Kasepuhan Iket Sunda kung sakitu anu kapihatur sampurasun cag rampes wis